Atuh sarua bae Bu, kami ge lalaki punya hati nurani, betul? Lalaki ge sarua ketika pamajikan maut selama rumah tangga puluhan tahun kari-kari ditinggalkan ku pamajikan, sarua bae lalaki ge ngarasa kalenggitan, betul? Karena yang sakit itu bukan perpisahan tapi kehilangan. Bukan tentang perpisahan yang menyakiti, tapi terlalu banyak kenangan yang mengguncang hati. Mantap cek Haji Roma Irama teh mah kieu. Kalau sudah tiada baru terasa. Betul? Betul? Sarwa bae Bu, kami ge lalaki punya hati nurani. Ketika pamajikan maut, sarua lalaki ge ceurik sabeula. Sabeula dia mana yang anu ngalayan, mana dak jahe. Mantap baheula Pak aya dongeng lalaki ditinggalkan maut ku pamajikana, eta mait pamajikana beres dipandian, beres dibungkus, neuk disolatkeun, dilengkahan heula 3 kali ku salakina. Nauzubillah min. Akhirna diprotes ku kiai, "Mang, nanaonan eta mait dilengkahan pamali?" Naon ngomongna? "Cicing dia tadi." Aing mah nu mantak kalengkahan mait pamajikan, aing mah nyumponan nadar omong pamajikan aing. Baheula aing keur ndek kawin deui, kanyahoan ku nyana teu jadi. Nyana ngomongna kieu, mun kakak ndek kawin deui, langkahin dulu mayatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun buat bapak-bapak. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, semoga cepat menikah lagi. Cocok. Cocok. Balas Bu. Balas Bu. Pergi berjalan ke Pulau Pati, rehat sejenak meminum kopi. Kalau bapak berani menikah lagi, berarti bapak mencari mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila summa araja bihi ila sama'il ula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul mala alladzi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala ba'dul ulama wa ansra bihi rabbi minal hijri layla
hajatan ilal masjidil aqsa liroyati hanani doleng nang ngeunaheun tante ngeunaheun tante aju kaharti tante ini babatinga aju ibu-ibu hayang dibere nu kaharti hayang dibere nu kaharti hayang dengek nu kitu ngaranna batuk ya minum heula meunang cengkudu daun salada buah kadu kandal kulitna urang kudu kawin karangda Pak RT anu bageun rangda mah pinter goyangna. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, teristimewa segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para hujat, tokoh dan pemuka agama, alladzina hum sirajud dunya wa masabihul akhirah. Bil khusus kersana guru urang sadaya Al-Mukarram Kiai Irsadul Ibad atau nukalakob ku urang Ki Kenyot. Kenyot engenya ho. Yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mugia sing lebet kana hate asup kana mana dan tiasa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai hidup yang hasanah fid dunya hasanah fil akhirah sesuai dengan harapan kita ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Amin ya robbal. Teristimewa segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj junjunan kita Nabi besar Muhammad, Kampung Pasir Nangka. Betul. Mudah-mudahan orang doakan sadayana para panitia penyelenggara yang telah mengorbankan harta, tenaga, pemikiran demi terlaksananya peringatan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya robbal. Abdi yakin jeung percaya orang Pasir Nangka kompak. Betul. Karena acara sesukses ini, acara semeriah ini tidak akan bisa terselenggara kalau cuma diprakarsai oleh satu orang saja. Betul apa betul? Betul apa betul? Abdi yakin jeung percaya ieu acara menang urunan. Bari jeung hareret. Tuh siang aku. Aya nu nyumbang duit aya. Aya nu nyumbang cai. Aya nu nyumbang kue. Komo ibu-ibu mah ulah diomong paling hebat nyieun kue. Ibu-ibu mah naon bae dijieun kue, akar kalapa dijieun kue. Kuping gajah dicelobongan, kontol-kontol bebek dijieun kue. Pamajikanna ngagoreng kue rada merengkel, ditanya ku salakina, "Hei icing ngagoreng kue naon semerengkel kieu kontol bebek ah?" Ieu hoja rada mirip. Isukna pamajikanna ngagoreng kue rada lempeng, ditanya ku salakina, "Hei icing kue naon ieu lempeng kieu?" "Oh ieu mah kue kontol dewek." Aparatur pemerintah dari atasan sampai bawahan, bila khusus Bapak Kepala Desa beserta jajarannya,
binal RT wal RW ilal jaro. Mudah-mudahan kita doakan para pejabat-pejabat kita dijadikan para pejabat yang takwa kepada Allah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu tua yang saya hormati, ibu-ibu muda yang saya cintai, nini-nini keker dipikirkeun heula. Engke mah panitia lamun undang gacon nu hadirna diatur dengan rapih, nini-nini teu di tukang. Sok rada rempeng aing pukusan. Tapi mesti kita akui pengajian di akhir zaman ramena ku pengajian nini-nini, betul Bu? Nini-nini ngaji paling rajin, datang pangheulana balik pang timbeurina horeng kahaesan di jero majlis. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Ibu bapak saudara hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj bukan peristiwa biasa, tapi Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar. Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa eta ngaranna Isra. Naon cenah Bu? Lain Misra. Ari Misra mah amis di aya deui comro oncom di, mun ibu-ibu cangro. Ibu bapak saudara hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, baginda Rasul samemeh di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Gusti Allah di tahun eta meunang kasedih. Mantak saur ulama, tahun eta teh disebatna teh amul hajan, tahun sedihna Nabi. Karena Kangjeng Rasul di tahun eta ditinggalkan oleh dua sosok orang yang beliau cintai. Pertama, Kangjeng Rasul ditinggalkan oleh pamannya Abu Talib. Kemudian yang kedua, saudara hadirin, Kangjeng Rasul ditinggalkan oleh istri tercintanya Siti. Saya tadak ngomong marfu'ah. Geus mah kenceng salah deui. Kangjeng Rasul ibu ditinggalkan oleh istrinya Siti Khadijah ceuri. Abdi rek nanya ka ibu-ibu, kira-kira ieu ibu-ibu lamun ibu-ibu maot salaki urang kira-kira ceurik teh moal. Ceurik teh moal. Saya tadak ngomong moal. Ibu teu percaya. Ibu teu percaya maot ti heula. Atuh sarua bae Bu, kami ge lalaki punya hati nurani, betul? Lalaki ge sarua ketika pamajikan maut selama rumah tangga puluhan tahun kari-kari ditinggalkan ku pamajikan, sarua bae lalaki ge ngarasa kalenggitan, betul? Karena yang sakit itu bukan perpisahan tapi kehilangan. Bukan tentang perpisahan yang menyakiti, tapi terlalu banyak kenangan yang mengguncang hati. Mantap cek Haji Romai Rahmat ya makio. Kalau sudah tiada baru terasa. Betul? Betul? Sarwa bae Bu, kami ge lalaki punya hati nurani. Ketika pamajikan maut, sarua lalaki ge ceurik sabeula. Sabelah dia mana yang anu ngalayan, mana dak jahe. Mantap baheula Pak aya dongeng lalaki ditinggalkan maut ku pamajikana, eta mait pamajikana beres dipandian, beres dibungkus, neuk disolatkeun, dilengkahan heula 3 kali ku salakina. Nauzubillah min.
Akhirnya diprotes ku kiai, mang nanaonan eta mait di lengkahan pamali naon ngomongna cicing dia tadi aing mah nu mantak kalengkahan mait pamajikan aing mah nyumponan nadar omong pamajikan aing baheula aing keur endek kawin deui kanyahoan ku nyana teu jadi nyana ngomongna kieu mun kakak endek kawin deui langkahin dulu mayatku. Di Masjidil Haram ka Masjidil terus Kangjeng Rasul naik ke langit anu pertama kapanggih jeung Nabi Adam alaihi make naon Kangjeng Rasul naik ka luhur langit make tangga taraje yang terbuat dari emas nu ayeuna masih ngagantung di luhur langit lentok katingali ku ibu-ibu jeung bapak-bapak. Asana lamun katingali ku ibu-ibu ayeuna aya taraje ngagantung tina emas asana moal uman biak diajulan ku ibu-ibu. Sebab nu ngaran awe mah teu di Cisoka teu di Pasir Nangka bo identikna dengan emas, betul tidak? Mangkana mamang bisi boga pamajikan muriang paranas tiris ulah dibawa ka dokter, ulah dibawa ka puskesmas moal cager. Taekeun ka luhur motor bawa ka toko emas kesangan harita kene. Di langit pertama Kangjeng Rasul kapanggih jeung Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua kapanggih jeung Nabi Isa Nabi Yahya. Di langit katilu kapanggih jeung Nabi Yusuf. Di langit kaopat kapanggih jeung Nabi Idris. Di langit kalima kapanggih jeung Nabi Harun. Di langit kagenep kapanggih jeung Nabi Musa. Di langit katujuh kapanggih jeung Nabi Ibrahim alaihi. Terus Kangjeng Rasul naik ka Sidratil Muntaha kapanggih jeung Gusti Allah menang oleh salat 50 waktu. Geus begitu Kangjeng Rasul turun di langit kalima, di langit kagenep kapanggih jeung Nabi Musa. Ditanya ku Nabi Musa, wahai Muhammad, aya naon Nabi Musa? Anjeun menang naon ti Gusti Allah? Cek Nabi Muhammad, ya Nabi Musa, kula dibere oleh salat 50 waktu. Cek Nabi Musa, Muhammad, maning balik deui bae ka Gusti Allah, menta dikurangan eta salat moal kuateun umat maneh. Umat aing bage nu awakna galelede tok kuateun salat model kitu, apalagi umat maneh orang Pasir Nangka awakna laleutik tapi hutangna galede. Betul. Aya nu nyokot emok aya. Aya nu nyokot emok aya. Kula yakin percaya di dieu mah eueuh nu ngaku. Ibu ulah nyokot emok ketika orang boga hutang bang emok eta kana salat moal husu. Cek aing moal husu. Salat moal husu, usolli fardhul maghribi salasa cek dina hatena rubama aing mayar ribe ona. Jadi hasil Isra Mi'raj salat nu 50 waktu akhirnya putus jadi 5 waktu. Alhamdulillah. Dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Abdi rek naros ka ibu-ibu di antara salat nu 5 bu, mana nu panghulap-hulapna? Hah? Isya sarua kitu mah jeung aing. Dijawab kukula, salat nu panghulap-hulapna adalah salat is jeung subuh jeung dohor jeung asar jeung maghrib eta hulapna. Atuh lain cek urang Allah nu ngajelaskeun dina Al-Qur'an. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Sedak muskolot mana ngomong Allah ge kadengen aya. Kula masuk inget ai subuh aki-aki leumpang ka masjid. Make kopiah dengdek, baju jingjet sarung nyingsat. Di jauh kene sarung geus disingsatkeun. Ai sarung make celana henteu.
eta lato-lato ngagantung langsung asup ka jero masjid ngairupan mik koletrak bari ngahonjor di pojok masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udang, batur mah karurudang manehna mah diuk bae. Langsung sasalawatan. Ya, hayu. Ya kayom la ilaha illa anta. Eta aki-aki nak ngomong anta kadengena anca jaletan ngait kana huntu. Menang 5 menit RT datang. Cek RT subuh encan wa subuh teh tabuh bedug. Langsung RT nabah bedug. Cek RT adan wa siap teh 86. Barang adan nyasap RT. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eta RT nek ngalaudu tuh jadi nambah bedug deui. Eta tetanggana hudang kabeh, woi teh kono nambah bedug deui atuh aki-aki ngajak lobaran, tolol doang. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Sesungguhnya sholat itu sangat berat dilaksanakannya terkecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang yakin dalam hati tanpa bimbang, tanpa ragu bahwa dia akan mati, bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu. Makanya ketika kita ingin melihat kualitas dan kuantitas iman jelema, tingali dina salatna. Mun eta jelema salatna rajin, ulah-ulah salat wajib, salat sunah ge dilaksanakeun, berarti eta jelema imana kandel. Betul. Tapi manakala lamun aya orang pasir nangka, ulah-ulah salat sunah sehingga salat wajib ge beletang-beletong, berarti eta jelema imana ipis lil ibarat kulit bawang. You understand? Yang kena yes doang si ama. Di pengajian atau di mana rame nakun ini baik. Tapi masih mending lah di pasir nangkaman ini ada ikut ngaji. Alhamdulillah. Di Kulama teh di Cisokan ini ada ikut ngaji. Asal ditanya behe emak konon tilok ngaji. Ustaz. Pugun aing masal giliran pengajian be men. Nini zaman normal lamun dek ngaji bohdang dan setel habis sampai halisna bage digambar cak-cak. Nini make legging baju pink buuk di boroman lempang ke perapatan ditewak ku pamuda opatan nu mabok diperkosa. Eta nini diperkosa kuat jojoakan. Cek nini nyeri diperkosa ku opatan. Nutilunya kelan anu hiji ngagawean. Beres diperkosa eta nini lumpat minta tulung ka imah RT teh tulungan aing. Kunaon mah aing diperkosa. Kusaha mah pemuda opatan di mana? Tuh di imah kosong.
aju kuari pamudana ka mana di jero imah kosong sing galoler anu ngelel bae anu ngabudah bae sungutna cek RT waduh bahaya ya segera bawain ambulan langsung dikirim ambulan dibawa ke rumah sakit umum langsung masuk IGD menang 5 menit dokter nak keluar ditanya ke RT dok gimana keadaan pasien cek dokter untung Pak RT secepatnya bawa ke sini lambat sedikit jantungnya kebakar emang kenapa ini Pak dokter ini mah positif keracunan susu tahun 45 atau susu ini dilawan jimbo pepentil lagi ngesmengkol aki-aki tengah puting jangan susu ini toka panggil orang mengkol ke jeruk kelek salat ulah ditinggalkan insya naon sebabna orang hirup di dunia kudu salat lantaran orang diberi akal sehat ku Gusti Allah lamun teu diberi akal teu wajib salat sanajan bentukna bentuk manusia rupana rupa manusia tapi ketika teu diberi akal teu wajib salat contohna nu edan teu wajib geus lamun aya orang pasir nangka awakna cager daharna beuki akalna sehat kari-kari teu salat kari-kari teu ngaji berarti sarua jeung jalema lamun ibu-ibuna rajin salat bapak-bapana tilok salat berarti eta ibu-ibu hes jeung jalema anak 5 hes jeung edan ayeuna lamun bapana rajin salat ibu-ibuna tilok salat berarti eta bapak-bapak ti peuting hes jeung jalema ngeunah ya Pak edan-edan ge ayeuna lamun bapana rajin salat bapana tilok salat ibuna tilok salat anakna tilok salat minantuna ge tilok salat berarti eta keluarga geus ayeuna lamun di lembur pasir nangka muludan tiap tahun dirayakeun rajaban tiap tahun dirayakeun tapi aya keneh jamaah nu tilok salat berarti eta jamaah nu caramahna ge aku anu edan make jubah geus urang maning edan babarengan hadirin wal hadirat nu edan rahimukumullah salat ulah ditinggalkeun insya ngeun salat kudu dielmuan bu tadi cek kiai orang ketika kita ibadah tanpa didasari dengan ilmu khawatir ibadah orang mardudah ditolak nalika ditolak latuk balu to diterima naudzubillah min makanya dengan Isra Mi'raj kita makmurkan majlis taklim betul bapakna ngaji mana ngaji anakna ngaji insya punten abdi rek naros ieu pengajian bapak-bapak di dieu malam naon bu heuy malam Senin bapak-bapak mun ngaji aya sakieu anaya ngajar ngomong aya ge aing moal percaya ieu bapak-bapak ngaji paling jago tujuan jeung termos hiji jeung tihang hiji eta ge diukna geus tos seragam anu geus dengdek bae anu geus ngadupak gelas bae anu hulurang kublus bae ka jero samping makanya pengajian mah di mana-mana ge nu rame ibu-ibu bener bu ibu-ibu mah lamun ngaji rame saking rame-ramena eta di jero majlis ngobrol kuat opat rombongan jelema beungar ngomongkeun anting jeung geulang belah dia ngomongkeun ngabesan belah dia ngomongkeun tani nini opatan ngobrolkeun panyakit cek nu hiji teh aing mah suku asa sagede lodong cek nu hiji aing mah hulu burat asa tok ka bawah modal meureun laju cek nu torek teh aing mah ceuli madangkak teu boga dedengean geus kitu hujan aya geluduk beledak eta nu torek nyikut ka baturna heuy sia mah ngaji batuk bae makana nu torek mah geus ulah dibawa ka majlis taklim ribet nu torek mah bawa ka Palestina nah perang jeung Israel bedil daderor ge kudu torek mah moal kadengion maju nyaho-nyaho modal we
Atuh Bu nu torek mah ulah-ulah jelema kuntilanak bege nyerah. Kuntilanak nyingsieuna nu torek datang ka serak-serak ka sieun. Makanya yuk ngaji anak-anak orang didik karena pendidikan agama supaya anak orang jadi anak anu benar, betul. Karena setiap tangan amun orang hayang boga anak pinter mah babari nu hese ge nyeun anak anu bener. Ibu bapak hayang boga anak anu pinter sakolahkeun saluhur-luhurna S1, S2, S3, S4 datang ka ngalotrok anak urang mabok S. Nu hese ge nyeun anak anu bener karena setiap-tiap pinter can tantu bener, setiap-tiap bener geus pasti. Makanya dengekeun orang pasir nangka ye ai kira-kira bahan boga anak teu bener mah geus lah ti kuari ulah nyeunan anak bae. Ieu mah mentang-mentang nyeun anak ngeunah bunggol puting tilok perek. Pamajikanna kuat nyerah, ampun solihin aku udah loyo. Cek si solihin bagaimana tuh kokolor aku udah merosot mah. Kokolor di urusan. Bo, anak mah tuh kudu loba cukup 15. Sedang. Yang penting dididik karena pendidikan agama, betul. Waukeun ka Allah, waukeun ka Rasulullah, pondasian ku iman jeung takwa. Silakan ibu punya anak jadi pejabat, silakan anak orang jadi pengusaha, jadi dokter, jadi TNI, jadi polisi. Yang penting aya didikan agama. Ibu boga anak 15 sukses kabeh, cicing di Jakarta, rek puasa balik ka lemburna, konvoy pakai motor Nmax. Datang mersen ka bapana seorang sejuta 15 anak 15 kaurugan gegetas ya lobaran cek salakina teh jo nyoki mah keur nyeun anak 30 aing deuk lobaran boga duit 30 juta cek pamajikanna teh heuh sorangan ngeunah barang aing loncer buat ngagibrik barang aing lobatin orokan ulah-ulah pakai naik motor pakai lempang ya sasada prek anak mah tuh kudu loba nu penting ben hei Bu abdi boga tetangga boga anak opat edan kabeh kolotna keur sakarap ngap lain di pujian lain dibacakeun Quran datang anak nu pertama cek anakna teh paeh ieu masana abah paeh ieu mah sana cek malaikat ini tolong sama kol anak ka kolot ge paeh bae. Sugan anak nu kadua mah bener, nu kadua tambah parah. Begitu datang nu kadua, cek nu kadua, "Kak, abah jadi bae." Cek akan atuh jadi cek matana ge peureum bae. Cek malaikat nu bener ieu mah anakna sugan nu katilu mah bener, nu katilu tambah parah. Begitu datang nu katilu, cek nu katilu, "Yo abah, paehna teh jelas." Cek malaikat nu bener ieu mah anakna sugan nu kaopat mah bener, nu kaopat tambah parah. Begitu datang nu kaopat, "Yo abah." Atuh kunaon laju paeh bae. Sawah ge teh dibabagi. Eta kolot model kitu di akhirat bakal cilaka. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Makanya yuk didik generasi anak-anak urang. Lantaran pergaulan anak-anak urang zaman ayeuna geus dijajah ku Yahudi jeung Nasrani, betul tidak? Jelema kuari mah ti leutik keneh geus digodog ku HP, bener? Benar. Jelema kuari mah ti suk meletuk datang ka sore meletek HP nu dijeuleuh. Bener? Ka hareup HP. Ka dapur ka ngising-ngising mau HP. Nini ngising mau HP, datang ke WC nyin status, doainnya semoga lancar. Orengan mangising natulas. Kuari mah zaman status, bener tuh. Hewa ka jelema di status ku. Bener apa bener? Bener apa bener? Baheula mah baheula. Lamun aya awewe ditalak ku salakina, diceraikeun ku salakina, eta moal kaluar sabulan ti imah. Ayeuna mah lain. Isuk-isuk ditalak, munang sejam langsung nyin status. Naon statusna? Janda di bos, senggol dong.
Betul. Betul. Bobogohan bobogohan. Kuari mah pan aya HP. Diisuk meletup datang ka sareng meletek WhatsAppan deureun-deureun. Bener teu? Suki-isuk geus nga-WA, sayang lagi ngapain? Baru bangun beb, makasih ya perhatiannya. Muah. Borang heutik nga-WA deui. Sayang udah makan belum? Yang banyak ya makannya biar sehat. Makasih ya perhatiannya. I love you for love me. Jaga ya pola makanmu sayang. Aku gak mau kamu makan sirum sama bangkong. Apalagi makan kunang-kunang, ntar bool kamu hurung sayang. Makanan nu hade. Yuk didik anak kurang kita ngaji. Pankolot zaman ayeuna mah budak sabeula lebih mengedepankan pendidikan umum ketimbang pendidikan agama. Betul apa betul? Anak dek sekolah mah dibelaan. Bajona anyar, calanana tasna ge. Tapi jajal anak dek ngaji ngomong ka bapana, Pak, aya naon ceng? Belikan kopiah ge aceng dek ngaji. Naon ngomong na abahna? Tok kudu meuli ceng kopiah mah aya urut abah. Mana bah tung ait na paku. Cokot ku anakna bayi mah kopiah geus beureum, kajeun bagus ya kos lasun. Abahna nyadelu huluna dipake ku anakna. Atuh ngaji di mah ustad teu timuna naon nya matana katuruban. Laju tetehna ngomong ka mina, nok. Mi aya naon nok? Belikan Quran ge nok aya mah geus na Quran. Naon cek mina? Teu kudu beuli nok Quran mah aya urut mi. Mana mi tuh di lubang angin. Quran dicekel tilok, dibaca tilok, ngebul. Laju kertasna ge geus saroroek. Mi ieu mah soek ya, gampang dilem ku aing. Atuh Quran dilem alam taro jeung alam nasro ngahiji. Pas balik ditanya ku mina, tangga mana si Anok ngaji? Dan tangga 2 alami. Alam dunia meureunnya alam goib. Pas ngaji di mah ustad, cek ustad tangga mana Anok ngaji? Alam taro Pak Ustad, aya ngadengekeun Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cek ustad beli Quran di mana sih ya? Pan Quran sih mah Fatihah kabeh. Kurang mah boros sabeula. Anak dek sakola mah dibelaan, hujan dek sakola mah anak kuat dibungkus pakai plastik. Tapi jajal lama dek ngaji hujan leungeun doang nu keluar mah hujan. Naon cek mana? Prek ngajina ceng. Betul. Apalagi sekolah ayeuna jeung sekolah beda, di baheula beda. Keur zaman abdi Bu sekolah ngeun SD, SMP, SMA. Ayeuna mah loba, memeh SD aya TK. Memeh TK aya tah puad. Papaud engge nyaho. Paneta ibu-ibu nu boga anak sekolah PAUD, woi jajana ge tamai 50.000. Jangan hutang tiung segala ka guru. Bener teu? Makana yuk boga anak 3 pasantrenkeun hiji, nu 2 sakolahkeun kajeun. Nu penting asal aya rumah santren. Betul apa betul? Ibu boga anak 3, 2 sakolah nu hiji ngaji. Ngeun memeh masantrenkeun anak, tingali heula otak anak urang mana nu paling cerdas pasantrenkeun. Pan urang mah tibalik, nu cerdas sakolah, nu ngelel ge masantren. Datang ka imah ustad ngising na celana teu bebeja. Yuk ti kuari anterkeun anak urang cenah ngaji. Anterkeun ka imah ustad, anterkeun ka pondok pesantren, anterkeun ka majelis taklim, anterkeun ka imah ustadna beredu. Osok potongan. Nu ngaji kadang di imah ustad loba ku lobana nyawa bengal be di pengajian. Kopiah ustad pakai main bola. Teko ustad dicecek buat mariak-mariak tak keluar cai. Cek ustad bisa bangkrut aing jadi ustad. Laju dirompok abdi mabuk majlis alami keneh tina bilik. Nu ngaji 17-an, asal datang hiji nyoplokeun bilik pakai tutunjuk.
asal datang hiji nyoplokan bilik pakai tunjuk atau menang 7 bulan majelis aing bilikan sarua bae ustad ge butuh do ibu-ibu hayang geulis kudu make do mangkana dengekeun lalaki lamun urang hayang boga pamajikan awet ngora muramoy herang bodalan mah betul Bu beulikeun gincu nu mahal wedak nupang mahalna sabuna sabun sekincer bener Bu ieu mah kadang-kadang lalaki aya bikang hayang geulis dibelikeun sabun melengkung tiap gip begitu datang ka Ipis doang silek ngumbah beungeut gip beres beungeut turun ada beres dada turun kana bujal pas lewat bujal leungit sabun cek pamajikan palit asal sabun ka bawa cai kapanggi-panggi tipe-ting ku salakina pas begitu dipake ku salakina cek salakina hei roh pan barang siang ngabudak iyo didik anak supaya anak-anak orang jadi anak anu sol supaya anak-anak orang jadi anak anu soleh karena satu kebanggaan indung bapak hidup di alam dunia boga anak anu soleh artinya anak anu soleh anak yang tahu berterima kasih kanu jadi kolot insya ibu hayang boga anak soleh ibu hayang boga anak anu soleha carana kumaha urang kolotna kudu sing soleh minimal lamun dek sare jeung salaki ngalaudu heula osok ngalaudu osok potongan ieu mun kees jeung salaki paributna lampu be cek salakina lampu paehan cek bikangna kunaon kitu Kak geuneuk aing ge beungeut sia paehan ku bikangna cetrek ngageser bikangna ka pojok cek salakina onah kamu di mana cek bikangna aku di pojok salakina susah sosor neangan biwir lain biwir nu kacium cong ranjang nu kasorogok didik anak karena pendidikan agama insya karena anak-anak orang ya generasi-generasi anu bakal meneruskan perjuangan para guru-guru orang betul tidak ayeuna di dieu loba keneh ustad ayeuna loba keneh kiai ayeuna loba keneh kesepuhan tapi jajal 30 tahun 40 tahun 50 tahun nu bakal datang saan nu bakal nyupiran di musola saan nu bakal ngimaman di masjid betul apa betul makanya Allah ustad mah hareres deuk salat hese deuk ngariung mulut ustad mah hareres bisa-bisa ngariung to jadi aya ge jaro jeung RT sering sedekkeun cek jaro teh ngadoa cek RT pan ngitah aing sia pangkatna geluhuran sia cek jaro ulah ngitah deui di kita mah terek kolot sia teh geus geura ngadoa ye paning sia ro sia mah pan pingpinan aing cek jaro heuy ulah ngalunjak sia ka aing teh pan pangkatna geluhuran aing sia anak buah aing todaek dipecat cek ku aing akhirna RT sieun dipecat mah kapaksa RT ngadoa tungkul action asal tangga cek RT Al-Fatihah tungkul deh asal tangga Al-Fatihah tangga deh Al-Fatihah cek jaro atulah Fatihah bae teh sia menek modalan aing eta aing datang ka heuras mabok Fatihah atuh ganti teh ngadoa-doa cek RT atuh ngadoa naon aing kitu bisa naon bae teh nu bisa akhirna RT ngadoa kapaksa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awalin akhirin amin 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 ya Allah amin ya Allah ya Allah amin Allahumma barik lana fi marojaqtana wa qina adzabannar Allahumma bismika ahya wa bismika amut Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi cek jaro saumur bulu dulu aing ngariung doa dahar datang ka doang ngising di bawah hareres deuk salat Allah ustad mahes ai RT mah jeung jaro aya di bae langsung cek jaro adan teh adan RT kenceng langsung adannya kelemik
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Cek jaro sakedeung amat teh. Cek teh kebal-kebalkeun meter anggeus. Hageura komat ro, akhirna jaro komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qad qamati shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Cek teh deui saya nurutan aing ro. Berhubung eueuh imam akhirna RT didesak ku jaro kita imam teh ustad nu biasa ngimaman muriang mencret berat ayeuna sia bae teh wayahna jadi imam cek RT jadi aing mah teu bisa ro mending sia bae teh embo aing mah pangkatna ge luhuran sia gajina ge gedean sia mending sia ro aing ge sarua teh teu bisa sia teu bisa heuh geus urang balik bae salat yuk. Akhirnya RT nyokot mik pengumuman cek RT hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah berhubung ustad urang keur muriang mencret berat terpaksa sholat maghrib hari ini diliburkan. Masyarakat protes teh bisa gitu di mana menang sia sholat diperekeun sia kepala rumah kepala warga wayana sia nu kudu jadi imam cek RT pan aing meuli teh alika aing. Akhirnya RT ditujakan ke masyarakat ke Pangimaran. Bari ngaleter RT ke tengah Pangimaran. Langsung nyilek ke tukang cek RT. Rapatkan barisan. Cek jaro ngeselempeng teh. Langsung bu usolina serem. Usoli fardhol maghribi. Salah sarokaatim mustaqbilal Ka'bah. Cek yaro kiblat teh kiblat sarua bae imam lillahi taala Allahu Akbar cek jaro merdeka teh langsung RT maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek jamaah di tukangnya amin teh. Nu salah RT maca Fatihah kos ngajak ngobrol bae. Pas maca ayat RT bingung, ndek maca kuliah pusing pabelit nyasab. Kul huwallah pendek teh naing isin ka jaro. Baheula inget amun sakola balik teh sok maca wal asri ieu bae cek RT. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladzina amanu cek jaro muter dak illal ladzina amanu RT amanu poho terusanana illal ladzina amanu eta RT gogoleran mikiran amanu illal ladzina manu nyileuk ka aki-aki cek aki-aki tonyaho illal ladzina manu nyileuk ka jaro cek jaro sabodo cek masyarakat di tukang teh atau maning kuliah jeung kuluh illal ladzina amanu akhirnya RT ingat kamari ngilu rajaban di pasir nangka pasti yedak terusan anak amanu sallu alaihi wasallimu taslima tembalan ku aki-aki sallu alaihi tembalan ku jaro ya nabi salam alaika cek jamaah rokok jadi marhabah. Karena yuk didik anak-anak orang
supaya anak-anak orang jadi anak anu soleh, supaya anak orang iman kuat. Karena tujuan daripada Isra Mi'raj adalah untuk membentuk manusia yang beriman. Karena Isra Mi'raj adalah peristiwa yang hanya bisa dipercaya dengan iman, peristiwa hanya diyakini dengan iman, peristiwa yang hanya bisa dipercaya dengan iman. Sehebat apapun otaknya manusia, kalau tanpa didasari dengan iman, itu tidak akan bisa percaya dengan Isra Mi'rajnya junjunan orang Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya sesuai dengan tema yang ditulis, dengan memperingati Isra Mi'raj, kita kuatkan keimanan dan ketakwaan serta persaudaraan bangsa melalui peringatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Karena nu ada ibu ayeuna keur hanat-hanat nausim politik. Bener tak? Bener tak? Sakedeung deui urang rek ngayakeun pilpres. Beda pilihan boleh, berpecah jangan. Betul? Ulah gara-gara pilpres mitoha jeung minantu tong ngomong. Pasea salaki jeung pamajikan pasea gara-gara beda pilihan. Betul apa betul? Berbeda boleh, berpisah jangan. Kula bae di imah jujur jeung pamajikan beda pilihan. Kula maka dieu, pamajikan maka ditu. Ditanya ku kula kunaon sateu ngilu jeung aing. Naon ngomongna pamajikan? Ini demokrasi urusan politik kita demokrasi, urusan ibadah kita tetap satu tujuan. Betul apa betul? Cek pamajikan, AA resep ka hiji, AA resep ka nomor 2, AA resep ka nomor 3, tetep bae nu dicolok mah neng-neng kene bae. Bener tuh? Bener tuh? Silahkan KBG calon harerebak. Satilu-tiluna orang yang hebat, cuma di antara 3 ada 1 yang terbaik. Betul apa betul? Betul apa betul? Geus penta kurang ka Gusti Allah. Mudah-mudahan pemimpin nu bakal jadi, presiden nu bakal jadi dijadikan presiden anu takwa ka Allah, anu bakti ka Allah, anu daek membimbing masyarakatna, mengayomi masyarakatna, lebih mengedepankan kepentingan masyarakatnya ketimbang kepentingan pribadinya. Betul apa betul? Karena rakyat mah saeutik pamentana, sahabat nu jadi presiden, nu penting mah negara aman, rakyat makmur, usaha babari, gawe babari, boga duit rada gede kawin deui. Cocok toh? Bila itu cocok belah diuntuk. Ya, sahabat kamari penting kula di Bogor ceramah ditanya, Eki Gacon nak milih saha? Eki Gacon nak nyolok saha? Setiap pertanyaan pasti harus dijawab dong, betul tidak? Dijawab ku kula, kula mah jujur secara pribadi, aing mah neuk nyolok Anies. Naon sebabna? Bukan berarti saya tidak suka dengan Prabowo, bukan tidak suka dengan Ganjar. Nu mantap aing nyolok Anies sebab pamajikan aing ngaranna Anies. Atau neuk nyolok saja lain nyolok pamajikan mah, benar tak? Intinya dengan Isra Mi'raj, yuk kita tingkatkan tali persaudaraan, tingkatkan tali persatuan dan kesatuan. Amin. Ya Rabbal. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salam ala yasin. Bara salatullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bibis wa bil hadi rasul wa kulli mujahidilillah bi alil bad. Semuanya salatullah salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bibis wa bil hadi rasul wa kulli mujahidilillah bi alil bad.
Allahumma asil maqasidana wa balik muradana wa yassir umurana wa wasi' arsaqana warfa' darajatana bi barakati hadis salawat wa bi karamati wa bi sawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli umri dunya wal akhirati kala kulli sing qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sholli wa sallim wa barik jamil amin alhamdulillahirabbil alamin sekitu da kapiatur urang langkungna nyonkeun dimaaf dimaklum ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.